Geus nyaduk di dia. Awas mun ka dieu deui. Anjing geus nyalakeun deui ka aing. Pik, ieu mah pik, semua bisa diampura ku aing mun kapangih teungeuh ku aing huluna. Lah, aku naon, Mang? Aing ditelapung untuk yang kedua kalinya pajarkeun teh aing nyaduk deui cenah. Lah, nah ditelapung deui, Mang. Heeh, aya nu nyaduk di teras wae Pit. Ting saha dia tanu nyadukna asa kuleukeun. Teu nyangu teu ngakel ka bagian gegero. Asa kupiraku si Acep deui aing mah. Heueuh, si Acep kamari ge teu ngaku si tangkurak mah gorowan ka diburu. Tapi asa teu mungkin soalna ku aing kamari di bejaan. Cep, kade teh mun nyaduk kubur. Tongpo. Tapi kan ieu mah di teras lain di keusik. Oh nya. Tapi da piraku deui si Acep teh bisa ngabedakeun mana teras jeung mana keusik. Nya teh gitueun dan jamu ge dianggap tulang sih eta mah. Geus aya mah geus cenah ka dieu we cenah ka dieu buru. Tanggal lah. Wih, rame ieu aya naon kumpul di dieu euy. Ieu si Acep, Cep ka dieu ka dieu. Aya naon euy? Ieu mah pada urangna we nya, pada urangna keun bae teh kudu era. Da urang masih sama beki nyaduk. Jujur jujur ieu mah, da moal kumaha. Aya naon heula sarada ruas. Mani nyaduk dinya di teras wae Pit. Tuh, urang mah ayeuna mah taat disiplin dan taat pengaturan bapak siang ngetik pakai kalkulator ngaku we tuh sih teh ngaku kela dan saling menyalahkan mah tidak akan merubah apapun mending kurang tinggal di CCTV ayeuna mah heunya kan aya CCTV cadu aing mah Cep mun maneh bener heueun nu nyadukna moal asa-asa aing moal ningali besti moal ningali naon pokona mah diadu lebih ka modar mending ningali CCTV heula lah ayeuna mah meh puguh heuh da teu kudu ningali oge da geus puguh nu sok nyaduk di teras wae Bin mah iwal di si nu nyaduk bari ngalinurna saha nu amek-amekan saha. Oh lo ruksak.